jadi Kyai cicing di imah ke mondok mengaji amil jerumnya bisa ngaji alfiah juar pak bisa naik gue itu sulu kudul cuman non kita jamu alhamdulillah naik samsia kudu bisa maca tafsir alhamdulillah jadilah ka imah magahan ngaji Masya Allah mantep ternyata tuh boga pagawean batin didatangan ku lurah datangan ku camat datangan ku bupati oyag hatena milu ngeungkeuy ka ditu eureunnan jadi kiai pagawean kiai teh ya raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar urang balik cek Kangjeng Nabi teh tina perang leutik menuju perang gede balik di pondok tas perang jeung hawa nafsu di pondok teh ngaji gadakom 10 tahun 15 tahun balik ka imah raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar kudu boga pagawean batin di imah teh atuh teh ketika jeung tatangga teu ngondang tiis alhamdulillah ketika aya batur nu ngomongkeun alhamdulillahirabbil alamin ketika aya batur nu nyaci maki alhamdulillahirabbil alamin kok kiai alhamdulillah aing mah teu rek ngahareup ka sasaha da ka Allah tiis aing mah batur deuk kumaha ge aing mah sabodo bae nyarekanan ka aing heg gae ja aing teu salah-salah teuing batur nyaci maki ka aing heg bae batur deuk kumaha ge heg bae tatangga sekitar ka aing mah ja aing mah teu rek ka manehna deuk ka Allah teangan ilmu nu kitu geus boga pagawean penting hudang tafakur salat zikir geus tentrem kiai teh lain haju mimilu ka golkat na'udzubillah min zalik wa min zalik mun aya geus kiai nuturkeun golkat na'udzubillah min zalik wa 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 min zalik naon eta kunyaho jerona ente mah teu pernah nyaho dongeng geura jeung nu dilaluhur dongeng geura teh lain eta bae berbagai partean anu aduh teu bareres ieu keur carita dek dukung mendukung kudu nyaho posisi kiai di mana ayana tah nu bagus mah geus ngadoakeun bae kiai mah tuh boga pagawean sorangan zahirna magahan ngaji batinna keur ka Allah tentrem ngeunaheun tapi lamun zahir jeung batin ngahareup ka santri ngahareup ka masyarakat ngahareup ka pangajian zahir jeung batin cilaka zahirna ngahareup ka masyarakat teh keur ngaji batinna maka Allah hayang meunang ridho Allah ketika aya nu teu ngaji-ngaji kajin ketika aya nu ngaji bae di hadapan tanggal lampun no problem ketika aya nu ngaji di majelis taklim tapi nundutan bae masalah enggak sama urusan anak urusan urang mah ngaji bae nyampekeun hate mah hayang meunang ridho Allah teu hayang dimulya-mulya teh tah eta kakarakos kitu jadi geus boga pagawean anu leuwih berat di batan partai batan organisasi ka Allah ngaleungitkeun nafsu-nafsu nu tadi nu jadi kendaraan setan iyalah supaya ulah tergelincir lamun kiai geus mengarah ka dinya insyaallah ke rakyat mah jan nuturkeun ka kiai yuk urang jadikeun ieu presidenna ieu nu ieu nu mata kabeh ka kiai bae ieu nu ieu lumayan ya nama gitarna kolot ieu ayo sakumaha jin jeung manusia anu tadi silih sesenangan dikanarakakeun ieu ge sarua ba'do zalimina ba'do sarua nyen persekutuan persengkongkolan baik organisasi nu teu eceuk partai nu teu eceuk pemerintah nu teu eceuk didukung ku rakyat nu teu eceuk sarua nu teu eceuk pada nu teu eceuk deui wa kadalika sarua annaru maswaakum khalidina fiha na'udzubillah min mudah-mudahan urang kabehan dibuka mata hati urang sehingga nyaho kana bener jeung hak urang bisa ibadah ka Gusti Allah nuturkeun nu balalener melalui syariatna ngaluarkeun anu zarolim nu diajak ku setan-setan sehingga urang maut husnul khotimah amin ya rabbal alamin ya ma'syaral jinni wal insi wallahu a'lam bissawab.